model aya jelema anu pamadeganana diurang iman diurang Sunda engke di alam kubur bakal ditakon ku malaikat cek dewek ditanya cinta ku bahasa naon akona bahasa Arab bahasa Arab keueuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan cinta cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab ngalamun mana teh bingung aja kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin jeung ku bahasa Arab nya anu ditanya itu tuh nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah lain urang Sunda nya benar kan tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke teuing poekeun nya bahasa baheula meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tatangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeuna manro buka kitu belegug sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon gitu mana biyuka nah sia teh aya nu katilu babi buka tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir ngajeng-jengnya kan model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun rag-rag deui moal ya ragrag ka mana rag-ragna handap naon sabab rag-rag nyambereun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katerima ku leungeun berat berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da katenyo katenyo rag-rag sabab naon sabab dialungkeun ajeng akang kumaha sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu ajeng akang kumaha cik coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab rag-rag da abdi mah teu sakola cik naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi genyot ta eta jawaban make ilmu bener kan gravitasi atuh bisa tetep we dirag-ragkeun da berat gitu di dinya we ngajedog pamadeganana teh asa meunang bener ngarasa ku urang bodoh teh lin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya maneh panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijilna teh bijilna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu kumaha mun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh sia kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina lamun disunut panaseun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin nanya aya nu saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman mah hondiko kawas heueuh sada nunya jika nunya we make hondiko nanti ku jauh-jauh tah kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah nya nya model dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut
oh walaupun aing cek dewek teh babas ya darewas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa nu sabenerna deudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indung dari rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener nama atawa indungna teh damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deuleu aman sagala rupa ge tantram walau bade dengean banyak kan mode pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat tulus moal innalillahi wa inna ilaihi asyati Allah mulang ta back to basic kembali ke semula muncang lebuh ka puhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani lamun cek si tukul kembali ke lab nah gitu lamun cek bahasa Cina sang cia jauh lain cang ciah mah deulun tahun tawuluh diperes eta cang ciah cing eta mah cang jauh cang jauh ada urangnya nya bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad tapi Kang kuring ngadaeng ge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot di dinya wungkul dipakena teh aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak iya perep lamun dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal salamet tuh da pigaweun teh innalillahi teh berarti pigaweun lain ukur aya nu maot sabab naon kitu sok sabab naon teh innalillahi henteu innalillaha apaan innalillahi kumaha ya Akang henteu innalillaha henteu innalillahu henteu beda deuleu alif lamna teh aloha ilahi allahu beda aloha tanyakeun ka Ayub ustad teh dokter engke sakedeung deui dokter mode Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan kudu Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya tah eta teu lengkep kurang keneh barinya Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua kabari ge ti boboh tina motor ngeburi nyai anggar lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh mah tak naon langsungkeun nya Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh heuh Akang eta kulalawora ngomongna da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pameget nah gitu langsung Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu heueuh naon atuh sok aya di nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapaan Allah teh teu warna teu rupa kitu padahal nu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh heuh ai ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge
sakotret oke. Nu matak kembali back to basic, kembali kadunya urus sejajadianana. Oh, di antarana yuk Itu leuweung nu saha? Nu Allah. Pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Lamun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Oh. Moal Kang ayeuna mah sumpah. Ngalabelut disetrum. Disetrum beak atuh. Atuh nog narek megar teh tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Benar. Sok. Incu urang mah Kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun. leungit. Diportas. Diportas saeutik. Pek. Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakola. Tak kitu euy kudu waspada teh kitu mukasyafah. Tobros. Apal siling mukasyafah? Naon mukasyafah? Tobros paningali teh. Kana la ilaha illallah. Jadi gitu. lain panon lahir wungkul nya nu Heeh. Model belut nogan. Kumaha teh? Belut nogan ngarepe. Ngeunah meureun. Heureuyan ku urang. Urekan gitu. Capluk lesotkeun deui. Belut nogan. Heeh. Kitu-kitu deui. Capluk lesotkeun deui. Dicoog. Eta teh panyarek Allah padahal. Oh, ulah dialah. Ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu. Lamun belut bisa ngomong mah. Lamun bisa ngomong mah ieu mah habeun dia elek ketek. Atuh teu megar nogna teh. Keun antep cenah loba mun urang. Loba, geus loba. Ah, lain lieur pisan. Da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba. Ngabreng. Orai dialaan Beurit. beurit riab. Pan ajab ka urang. Beurit diala Cina ngabreng. Eta sia mah meuni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh. Tara nyamung si koplok mah ngomongna teh. Sia kitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP. Dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu. Alah ampun. Aing. Nya Bener Kang. gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada. Ilmu jaga rezeki. Ari baga nyaring peuting. Ayo mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh. Kakara. Jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh. Jadi jual meuli jeung Allah teh. Gerak malah pangabutuhna teh ditarget deui. Target kumari. Muni husi kasnu heueuh we salat tahajud. Allahu akbar. Abdi yang ojek. Allah. Abdi yang motor. Menyem. Allah. Pika dibubutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Ditarget kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Muga-muga ya Allah, kitu ditarget. Kumaha lamun Allah dek ngerebus? Da mah beunghar aja nama. Kumaha itu we kumaha nu mere? Rek kedele ketika tampi. Nya, Kan urang mah usaha nya Kang. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah. Ai pengabdian. Keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Benar. Heeh. Benar Kang. Model tadi nelpon ning tuk tak gitu. Untuk pingpong untuk Apakeun nomerna naon? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah, subhanalladzi asra bi abdi. Wah, eta Kang. Tuh diangkatkeun bersih meureun. Oh. Nepi ka sidratul muntaha tuh. Tapi ka adulensinya ngobrol. Ulalawora. Leres. Nya, Sumohon Kang. tong dicukurkeun nah ibadah teh jeung pangabutuh. Kewajiban we eta mah. Benar Kang. Bener? Leres Kang kartos enak mah.